Sim kuring Rindri Nur Febrianti sejen midangkeun pamacaan carpon nu wakca yasana Asep Yusuf Hudayat. Ieu carpon lebet kana buku Kanagan 2 nu mangrupakeun kumpulan carpon pinilih mangle hadiah UU Rukmana. Kuring kiwari mah geus teu bisa disebut manehna. Tapi sakaligus can bisa lepas sagembrengna ti manehna. Nya, manehna nu asalna ti wujud kuring, bagian kahirupan kuring. Moal ka mana boa, saumpamana adalah ayeuna keneh nu ceuk batur kuring teh geus cager deui, asa karasa keneh kumaha pangreh maranehanana. Nu ngabalukarkeun kuring narima, bumtah malah jeung mibanda kuring-kuring nu liana. Ngan keukeuh aya sawatara nu ngusieun diri kuring masih tetep bumetah. Ngernahkeun diri. Cenah mah hayang nalingakeun kuring teu nepi taya deui pangabutuh kuring ka maranehanana. Naon atuh nu disebut cager keur diri kuring jeung harti cager keur diri maranehna ka kuring jeung sadirian maranehna. Lamun teh mah ukuranana kana pasolengkrahna rasa nu nyaliarana diri sewang-sewangan, degening lain diri kuring wungkul nu lesot tina kadali rasa nu kudu samistina dipaheutkeun jeung dimanehkeun dina tetapakan kahirupan. Pedah kitu kuring kungsi bubulucunan. Kuring nu tarik teuing atawa dalit teuing ka sakurasa nu cenah hayang bumelah. Kuring nu mibanda basa ngan keur sadirieun. Kuring nu mibanda peta nu aya dina luareun gurat kailaharan. Dalah luareun diri kuring. Nyatana manusa nu disebut cager geuning masih kaancikan kurupaning pangraeh rasa. Bedana teh meureun nu karasa ku pribadi nu ngancik na jeroan uteuk mah gawe ngan ngajengjehe. Ari eusining rasa kalan-kalan ngajenggelek bari mengparkeun kuring kasampalan teuing di mana boa. Banda manusa liana mah rampak sauyunan bumela, jiwa raga kanu diancikanana anu moal buami banda hal nu sarua jeung diri kuring. Ngan nulian mah nyamunikeunana pedah mibanda pangeusi rasa jeung pikir nu tohaga. Kuring satekah pola hayang mageukeun paniatan. Kuring kudu bisa nembongkeun yen diri kuring teh sarua jeung nu liana. Yen nu pangaliwota na jeroeun diri geus nungtutan laleungitan basa sawatara ka tukang, kuring diwanohkeun jeung nu ngaranna rupaning ubar nu geus molan malen ngojayan ka jeroeun diri. Teu gampang kuring nembrakeun keayaan diri nu geus cenah mah jejem deui. Teu gampang kuring bisa ngayakinkeun diri yen memang lingkungan luareun diri geus narima kalawan eueuh paniatan rek terus matalikeun diri kuring jeung ka sang tukang kulawarga sarta status nu kungsi dipibanda salaku manusa nu kungsi nganjrek di RSJ. Kabuktian geuning sorot mata di lembur tempat asal maneh ngabalakakeun yen kuring kungsi kitu. Keukeuh karasa pangreh dulur-dulur, pamajikan, jeung anak karasa beda. Tusi ka pangreh nu baheula. Komo deui lamun ningal semu tetangga mah. Atawa kuring nu can mampu meungkeut rasa nu sakuduna ditembrakeun. Ilaharna
jalma-jalma nu walagri jeung tacan kungsi ngarandapan hal kawas kuring atawa memper-memper kadinya. Da geuning pangraeh nu katarima ayeuna mah asa geus taya hartina. Ayeuna mah pangraeh teh karasa pisan ayana. Lebahangan ukur ngaragangan. Aduh Pak, kabantun ku ibu panginten. Kitu alasan nu kadenge ti si Sawitri. Babeud imah. Manehna kukompo dan bari api-api ku tutang koteteng. Sagala disingkaban, sagala dirampaan, tuluy ngadepung, nyasarkan handapun kursi. Kuring teu wani terus mariksa. Sebenarna mah da geus teu kudu menta keterangan nu leuwih centre. Nya, isuk mah bejakeun, sakalian kunci panto tukang bawa gitu. Asa pamohalan teuing ngagugubuk kunci keluar. Nyawa aya nu cicing di imah. Eta kajadian teh lain sakali dua kali. Malah karasana mah diri teh geus dipanjara ku itu ku ieu. Malah ku diri pribadi. Sakalian aya tamu ge kuring geus remen disingkurkeun ka kamar. Ku leuwih ti sakali hate pipilueun manjara kuring. Manehna remen nuyun kuring sangkan sadar kan kadar diri. Kuring teu wenang pikeun minghareupan naon bae. Anu ceuk pangrasa pamajikan atawa nu liana geus teu lumrah disagrakeun katangtungan kuring ayeuna. Geus eueuh hargana tangtungan hiji jalma anu ajur siga kieu. Kuring geus sawenang nyangkring wibawa boh salaku bapa, salaki, dulur, atawa tetangga. Kuring geus tawenang ngedalkeun sakur nu dipikah hayang. Sakalian hayang sosonoan oge jeung anak. Geus teu kudu ngadaguan parentah ti indungna. Maranehna ngan cukup nyampeurkeun. Diuk, kigireun, bari paneuteupeuna mariksa diri. Teuing kalebah manana. Terus indit deui ngan sakolepat. Enya, siga kukolepatanana gablek pamajikan nu bisana ngan ngador. Sakalian balik rada sore keneh. Geus cucul-cucul teh ngadon leos deui. Cenah mah rek nepungan kolotna. Aya rundingkeun. Teteh lah aing teh eueuh hargana. Nanaon atuh nu kudu dirundingkeun nepi ka kudu nepungan kolotna sagala. Salaki nu leuwih wenang diajak runding mah horeng galeh ge teh lamun aya keneh seseupeun ti diri kuring. Nyatana geus eueuh nu nyesa mah diri dianggap tunggul, geus dianggap tuna tina lebah mana bae. Semu maranehna enti semet poean kuring kudu ngancrek di RSC. Nepi ka ayeuna nu atra ngawakcakeun yen kuring sabenerna geus dipangpekeun ku maranehanana. Geus ngahaja disingkurkeun ti dunya maranehanana. Kuring geus teu bisa kapalingan ku semu pamajikan harita basa poean kuring miang ka RSC diiring ku dulur-dulur. Sok sanajan rasa kuring keukeuh kakalicesan teuing rek muru naon atawa rek nyuarakeun naon. Tapi nu karasa aya rosa nu can kakubet lebah-lebahna. Sanes teu hawatos nanging
Pan urusan waragat ge kedah diperhatoskeun. Maksad teh bilih nutos ayat teh nyekapan. Abdi bade nyalang heula ka Wataslim. Kantenan upami tos beres mah abdi nyusul ka rumah sakit. Kadenge keneh omongan manehna harita. Anya girara deui kana semu sigana mah malah geus pasti teu neundeun semu-semu sedih atawa karunya ka kuring. Tapi pikeun kuring pribadi harita teuing kuring nu mana nu gajenggelek dipayang ku dulur kapi-kapi harita. Dara rasaan mah kuring geus ngajoprak dina mangratus hambalan kapas. Sungut nu renya-renyu siga nu nuyun sangkan kuring milampah hal nu sarua. Malah aya nu ditempokeun pisan kana beungeut. Maranehna ceceuleuh ketekan. Tapi kadenge ngan hawar-hawar. Terus dibarengan gegerandengan di tema ku ceceuleuh ketekan deui bari anggar paneuteuk maranehna muser ka kuring. Rob deui paneteupna beuki aradeg. Sakolebatan katinggal beungeut bapa. Beuki lila nu aradeg teh beuki loba. Silih dupak, silih seret. Pada hayang nompokeun beungeutna. Nu sidik tina mata jeung sumut manehna nu lain deui nyeuleukeuteuk tapi nya kakak semu nu sugema. Semu nu puas. Bakal jadi baraya. Cenah nu saterusna mah lus teuing ka mana. Nu karingan nu ngabaredegah make bedahan bodas-bodas. Nunggahkeun kuring kana kursi roda. Serat-seratos rengse, ieu langsung dibantuin ku abdi. Nanging teu acan ditangtoskeun bade kamar nu mana. Tiasa ditaroskeun eta mah ti pengker. Ceuk nu ditiung bodas. Ti harita kuring mimiti ngicingan hiji rohangan. Nu ceuk jalma-jalma nu marake bedahan bodas mah, kuring cicing di kamar 2 genep. Ngomongna lain sakali 2 kali bari angger ditempokeun kana ceulik. 2 genep. Kuring dituyun muruh hiji rohangan. Tah di dieu. Ceuk nu ngabaredega ngetrokan panto bari pupuntenan terus ditembalan deui ku sorangan. Mangga juragan, lebet. Manggut di barung ku ngagelenyu. Rasa antukna pagalo antara pananya naon sababna kuring kudu di dieu. Jeung panggero nunggu nguntit unggal lengkah unggal renghap. Geus jadi baraya lin. Aya nu kudu dibangbelaskeun. Aya nu kudu disingkahan. Aya nu kudu horeng kuring geus nyeruruk di tempat nu suni. Napa ngaliwatana rasa. Hese nu kudu didongkang nu mana. Kudu ditembrakeun nu kumaha. Nyatana paselang antara kuring nu ceuk liana minangka kuring sajatining kuring jeung kuring nu ngajenggelek. Pepeta jeung nuyun saring kanging lengkah masih kalincesan keneh. Teuing naon maksudna. Aya nu keukeuh hayang ngagele kuring. Cenah mah da geus kabuktian yang kuring geus meh nincak kana geuwir dunya anyar keur kuring. Tapi rarasaan mah kata giwur harita nu leuwih kuat mulang-mulangkeun kana kasieun. Sieun lelep teuing ieu imut nu dibarung ku inghak teh salawasna marenga. Rumasa geus sarada hese ngawilah-wilah rasa. Pikeun kuring kalan-kalan asa leuwih aman lamun diri ngomberan atawa ised tidinya kasakur nu rek cenah satia marengan diri. Nya karasa pisan
Ari geus mimiti dalit mah nu kuntit bareto teh lusles lalengitan. Rineh nu rek diburu teh peuting ieu teuing kuting trim. Sanajan awak karasa risek bati beunang ngababat nu barala. Buruhna ayeuna hayang dadapangan, hayang ngabebengkang, hayang lalanggiran, hayang rineh ditepas dina kaayaan geus suni. Geus waktuna hirup kudu nyalse. Naon deui nu kudu dipikiran? Mun teh mah aya keneh, nu pasti kudu muru lebah undakna kating trim diri. Naon deui nu kudu dipikiran? Mun teh mah aya keneh, nu pasti kudu muru lebah undakna kating trim diri. Pamajikan geus surti kana paniatan kuring. Sareupna kuring geus disalinan ku baju piyama kelir ku lawuh. Teuing pohoeun ngasongkeunana mah ku bulau sausap. Tapi kuring gideung, eta mah samblehna geus pinuh ku cai meuting. Kuring yang saya lalaunan buuk di sisiran ku pamajikan. Buuk nu meulit na sisir lalaunan di pautan hiji-hiji. Manehna nyanda dina tihang tepas. Sakapeung paneteupna nu dipaksakeun meraikeun mega geus teu mampu nuyun implengan. Geus dipautan ku cimata nu taya pungkasna kana carita baheula. Luk deui tunggul. Sigana mah mega nu ngadingding geus katohyan moal wasa nembongkeun nu nyeng celak ting karetip. Henteu bageur, nu nyeng celak heherang soca nu utamana mah aya kuting trim ieu hate. Sirah geus aya nalahunanana. Anteng pateuteup-teuteup. Nu rek necelak kana beungeut gancang diusap. Taya sora deui. Lalaunan nu ngalahun gonta-ganti. Hanjakangan sakolepat-sakolepat. Siga nu surti kana cimata. Maranehna ngejarukjuk mega. Malah aya nu siga rek balaka. Ngahiap ti kajauhan. Aya nu rek ditepungkeun antara kating trim diri jeung nu baris di pitembeyan. Susuganan datang deui carita anyar. Sugan bisa ngiberan heula kasadirian kuring. Ngarah lumakuna diri geus tangtung natetapakan sorangeun. Angin ting trim geus nyaliara kana hate segemplengna. Nya ting trim nu dipikasono geus narembungan deui. Aya nu nguyab-nguyab deui di sining hate siga nu ngucapkeun kasono. Aya nu ngaharewos deui yen kuring teh teu kudu mikiran itu ieu deui. Hirup teh geus merdika. Nu kawasan nangtukeun itu ieu ngan kuring wungkul cenah. Lapat-lapat katinggali aki disangkeh ku bapa. Ditukangen indung nuturkeun. Lamun rek milu geuwat ka dieu. Aya juk-jukeun urang udaran rantai nu baris nalimbeng saler urang jaga. Sora aki halonaker. Teu bisa kumaha. Sok sanajan berat oge, kanu can bisa mungkas cimatana, kuring nguniang. Nu narembongan geus deukeut ngariuk. Kuring lalaunan disangkeh ku bapa. Mincak kana mangrewu hambalan kapas. Taya deui nu karasa.
katembong ti kajauhan pamajikanang kepageh rasa katresnana. Kuring terus lempang, nyorang cahya nu hibar beh jauhna. Kuring meh cunduk na carita anyar.